Assalamualaikum sadayana, dina mangsa kiwari, kebiasaan hirup sehat jeung olahraga geus jadi bagian penting tina kahirupan sapopoe. Utamana pikeun barudak ngora di kota-kota. Salah sahiji tempat nu sering dijuk-juk ku maranehna nyaeta gym. Tempat pikeun ngalatih kabugaran jasmani, tapi henteu ngan saukur olahraga biasa. Ayeuna aya tren anyar nu keur mekar, nyaeta latihan di gym bari panco. Kegiatan kabugaran di gym ayeuna beuki rupa-rupa. Salah sahiji nu keur jadi tren di kalangan barudak ngora nyaeta latihan sambil panco atawa adu otot leungeun. Ieu kagiatan lain saukur pikeun ngalatih kakuatan, tapi oge pikeun miara sumangat kompetisi jeung kebersamaan. Di salah sahiji gym nu perenahna di Peron Gym Bekasi, unggal sore sok katingali sakelompok penonoman nu silih giliran latihan angkat berat. Terus naruskeun ku panco. Maranehna nganggep panco teh bagian tina latihan jeung hiburan sanggeus olahraga. Ti mimiti mah ngan ukur panco iseng sanggeus latihan, tapi lila-lila jadi kebiasaan. Matak pika beutaheun bisa nguji sabaraha kuat otot nu geus dilatih. Cek Aldi, salah sahiji anggota gym. Numutkeun palatih dieta gym. Panco sabenerna bisa jadi latihan tambahan nu cukup efektif, asal dilakukan ku teknik nu bener supaya ulah nepi ka cilaka. Lamun asal-asalan mah bisa nyababkeun urat teuing, tulang sendi oge bahaya, makana kudu aya pemanasan jeung teknik nu bener. Saur Coach Pandi palatih didinya. Kagiatan ieu oge sok ditutup ku turnamen panco mini antara anggota gym. Nu tujuanana lain saukur rek menang, tapi leuwih ka miara kebersamaan jeung silaturahmi di antara para pengunjung gym. Mungkin sekian berita yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.